بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaken nawakidul wudu'i utawi piro-piro pangbatalane wudu iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Al awalu utawi kang kaping awal iku al khariju onone kang metu min ahadis sabilaini saking salah sawiji dadalan loro min kubulin nyatane saking kubul au duburin atawa dubur rihun angin au ghairuhu atawa liyane angin ilal maniya angin cai mani. Asani utawi kang kaping do iku zawalul akli ilangi akal binaumin kalawan sabab turu au ghairihi atawa liyane naum illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepkeun makadahu ing panggonan lungguhne ya si qaid minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin paantel kulit rorone wong lanang wamra'atin lan wong wedon kabiraini kang gede karone ajnabiyaini kang weweneh karone min ghairi hailin saking tanpa aling-aling saking ora aling-aling. Arabi'u utawi kang kaping papat iku masuk kubulil adami gepok kubul bangsa Adam au halqati duburihi atawa bubunder dubur bangsa Adam bibatni rohati kalawan weteng epek-epek au butunil asobi'i atawa kalawan weteng piro-piro dariji. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal Kiai musannif bade ngajelaskeun nyaeta pirang-pirang pangbatalanana wudu. Saur di dieu nawakidul wudu'i ari pirang-pirang pangbatalana wudu arba'atu asya'a eta aya opat perkara. Jadi anu ngabatalkeun kana wudu teh aya opat. Hiji nyaeta al awwalu nu kahijina al khariju aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji dua lawang min kubulin nyaeta tina lawang hareup au duburin atawa lawang tukang rihun nu kaluar nama angin atawa sanes angin terkecuali nu kaluarna cai mani. Jadi nu kahiji aya anu kaluar tina kubul atawa dubur naha ain atawa angin anu biasa kaluar nama seperti getih atawa anu langka seperti batu. Anu jadi dalilnya eta dauhan Allah Subhanahu wa taala au jaa ahadum minkum minal ghaid au jaa ahadum atawa datang saurang ti aran tara maraneh kabeh
atawa datang saurang ti antara marane kabeh minal ghaiti ti tempat qada hajat nyaeta ti WC. Al-Maidah ayat genep. Ari datang di tempat qada hajat nyaeta kinayah tina hadas, naha kiih atawa ngising. Jeung diriwayatkeun ti Abi Hurairah bahwasana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddoa. Hartosna hanteu ditarima salatna jalma anu boga hadas sahingga manehna wudu. Aya hiji jalma ti Hadramaut nyarita naon ari hadas teh. Ya Aba Hurairah saurna pusaun au daratun. Jawabana pusaun au daratun nyaeta saurna hitut laun atawa hitut tarik pusaun au daratun. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Maka dikiaskeun kalawan naon anu aya dina ayat jeung hadis sakur perkara anu kaluar tina dua palawangan nyaeta kubul atawa dubur, hanteu beda dina kaluar angin antara kubul atawa dubur awewe jeung lalaki, jeung teu aya anu diiwalkeun tina anu kaluar terkecuali iwal mani. Mangka mani hanteu ngabatalkeun kana wudu nurutkeun madhab anu sahih. Salajengna asani nomor kaduana nyaeta nu ngabatalkeun kana wudu teh zawalul aqli binaumin au ghairihi, leungitna akal. Nah leungitna akal mah ku sabab sare atawa saperti. Jadi leungit akal atawa leungit ingetan ku sabab sare atawa au ghairihi atawa seperti salian sare nya kumabok atawa gering atawa anu sanesna dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ainani wika usahi paman nama pal yatawaddo. Dua panon eta pangrod dubur saha jalma anu sare kudu wudu nya. Ieu riwayat Imam Abu Daud sareng anu sanesna. Makna ieu hadis nyaring eta pangrod dubur tegesna anu ngaraksa kana perkara anu aya dina dubur tina kaluar. Sabab selagina masih nyaring atawa hudang manehanana bisa ngaraksan kana perkara anu kaluar. Anapun di mana sare bari diuk maka birit bujur bokong eta si jalma ngadeg kana tempat diukna hanteu batal wudu sabab aman tina aya anu kaluar tina dubur sabab katahan. Diriwayatkeun ti Anas, Sayyid Anas saurna kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Kayaan sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narunggu salat isya nepi ka condong sirah aranjeunana nyaeta nunutan weureunannya sare bari diuk teras aranjeunna salat sareng aranjeunna hanteu wudu. Ieu riwayat Imam Abu Daud jeung dihukuman sahih ku Imam Ad-Daraqutni, asalna dina Sahih Muslim. Ari nundutan hanteu matak batal wudu. Ari leungit akal ingetan ku sabab mabok gering atawa sakalor gelo atawa nginum obat eta leuwih utama matak ngabatalkeun wudu.
sabab pohok nalika ayana ieu sabab eta leuwih kacida tibatan sare sedeng ku sare geus batal komo deui weureunan leungit akal nyaeta kusabab mabok gering atawa sakalor kitu. Nu katiluna nu matak ngabatalkeun wudu asalisu iltiqau basyaratai rajulin. Nu katiluna asalisu iltiqau basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini nyaeta paantelna kulit dua lalaki jeung awewe anu duanana geus gede kemudian deungeun nya bari teu make hahalang. Paantal kulit lalaki jeung kulit awewe anu lain mahram maksudna anu geus gede duanana sarta henteu make hahalang mangka batal wuduna masing-masing eta lalaki jeung awewe. Dawuhan Kangjeng Nabi aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an patayammamu atawa maraneh paantel kulit jeung awewe tuluy maraneh henteu manggih cai mangka maraneh kudu tayamum. Dina surah Al-Maidah ayat 6. Ari lamsu eta nyabak kuleungeun sakumaha anu ditafsirkeun ku Ibnu Umar. Ari makna dina batal wudu kusabab paantal kulit eta aya dugaan ladzah anu ngahudangkeun kana syahwat. Henteu batal paantal kulit jeung awewe anu leutik atawa jeung lalaki anu leutik keneh anu masing-masing can nepi kana had syahwat cek kebiasaan kusabab henteu aya dugaan syahwat. Jeung henteu batal paantal buuk oge paantal huntu atawa kuku sabab gede na ladzah dina ieu perkara kalawan ningali lain kalawan paantel. Arabi'u nu salajengna kaopat masuk kubulil adami nyaeta nyabak kubul bangsa Adam atawa bubunder dubur nyabakna bibat nirohati kudampal leungeun atawa kudampal pirang-pirang ramu. Jadi nu kaopatna nu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta nyabak kubul adami nyabak parji atawa nyabak dakar atawa nyabak dubur nyabak nama anu sorangan atawa anu batur rek lalaki atawa awewe kudampal leungeun atawa kudampal ramu-ramu reungeun sarta henteu make halang. Sabab katuju ku harti parji dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masadakarohu falyatawaddo saha jalma anu nyabak dakarna mangka manehna kudu wudu. Ieu riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i jeung Ashabus Sunan. Dina riwayat Imam At-Tirmidzi man massa farjahu falyatawaddo saha jalma anu nyabak parjina mangka manehanana kudu wudu. Jeung diriwayatkeun ku Imam Ibnu Hibban jeung Imam Asy-Syafi'i dawuhan Kangjeng Nabi idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma satrun wala hijabun falyatawaddo. Di mana-mana nyabak saurang ti maraneh kana parjina kuleungeun bari henteu aya tutup jeung henteu aya hahalang di antara duanana mangka manehanana kudu wudu. Ieu hadis nuduhkeun kana ngabatalkeunana nyabak dakar jeung parji kudampal leungeun jeung kudampal ramuk-ramukna nalika henteu aya hahalang. Maka pambatalan wudu di dieu aya opatnya sakumaha disebutkeun dina Nadom Sunda. Opat perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu hiji-hiji pek
kapalkeun kahijina aya anu kaluaran ti salah sahiji dua palawangan tina kubul dubur angin jeung bangsana angin lamun mani anu kaluarna ilang akal sabab sare kaduana angin lamun jalma nu diuk sarena sarta tetep terobah waktu sarena dina tempat anu dipake diukna paantel kulit awewe jeung lalaki sarta gede duanana tur ajnabi teu aya nu ngahalangan antarana awewe jeung lalaki tah katiluna opatnya bak kubulna bangsa adami anu bunder dina dubur masing ngarti dampal leungeun atawa dampal ramona anu dipake nyabak lain tonggongna dampal leungeun atawa dampal ramona anu dipake nyabak lain tonggongna wallahu alam bisawab.